tapi tong poho kade cenah cek si mamah oge kade waktuna sholat heula da milik mah geus anu ngatur usaha kudu usaha mereka aing kieu ngacapruk kita keur usaha ieu wah ewe kacapruk mang dah orang Sunda mah kieu teh dah ngacapruk ke pagawean teh pangacai aing da erek nurutan batur atuh nyeun konten-konten teh konten game gitu ke rame teh nanti konten game itu bisa aing main game ini game-game online gitu teh teu ngarti dah mun diajar mah bisa tapi dah teu hayang we aing kana main-main game model gitu teh cara batur hayu di setar main game sabaraha jam 1 dikeun ka jam 4 subuh naonan cek aing eta main game naon cenah lang game naon lah yang kayak gitu teh Mobile Legends di situ naon teh aing disampeurkeun jelema teh ke main game diajak ngobrol teh ngaran hayu ngobrol sorangan cek aing teh sugan teh heueuh nya keur teh ngomong jeung saha si eta make headset tata yuk euy tata temak aing ngeton bakul si eta sugan cek aing teh ti iraha aing teh jadina aduh meredan ngaran lagi game online gitu jadi jeung batur meureun tadi ya kan sorana supen kena ceuli aing ngobrol mah da teh waro atuh mah kenal mah dah kieu we cenah beujang hayu we tungkul aing ge anya tungkul we sarua main HP atunya main naon da teu beuki main game mah tapi alus gitu muji euy gamer gitu teh kuatan gitu cara dititah wiridan wa subhanallah tilu kali alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 paling ge sabaraha menit atuh nah main game anjing sapoe sabaraha jam tah tunggu we kieu deungeun usik-usik ka tah kan gitu ayo kita sholat merentah ge sholat ngeting tah ting sholat nate khusyuk ting sholatna keburu-buru hayang main game gitu jadi naon wae hobi gitu mereka aing hayu we ngacapruk kieu kita geus jam 1 sholat lohor acan cek aing sholat heula dari teh lohor teh nya sholatkeun we ngacapruk make ge sholat nya erek eta ge erek ke jam 1 dahar heula ngudud terus ngudud ngopi kaburu jam 2 henteu engke ayeuna erek ke geus ieu
Erek surat lohor kan. Mau pohor lah. Ya bahasa kedeng we ngacapruk heula lah. Sampai surat lohor. Ya. Gitu tah. Sing orang rumah sah gitu barudak da hirup teh da henteu gitu air ripuh mah alhamdulillah aya mah sa perasaan teh teu ripuh-ripuh teuing cara baheula gitu. Alhamdulillah pagawean ge nya tinggal nempo-nempo kudu digawe gitu. Beres can acan. Beres geus tah ieu gawean deui gitu. Gawean mah digawe teh teu ripuh teuing cara baheula gitu. Kan gitu tah lepoho ieu mah ngingetan ieu we ngingetan urang gitu da aing sarua sarua gitu sok kadang-kadang kapopohokeun tapi poho mah kapopohokeun gitu ai poho mah insyaallah lah moal aing moal poho lamun can salat gitu sok ingat we gitu oh can salat gitu lalu pikiran ka oh can salat mai kagok salat we kadenya mengacainya tong hilap tak caur mamah komo salat subuh mana waktu lagi saeutik periheun gitu ai kolot mah gitu nya mikirna teh pepatah gitu pepatah ka urang kade penting-pentingkeun cenah gitu puperiheun hirup di dunia teh malarak gitu ya alhamdulillah henteu sih aya mah teu malarak teuing urang gitu ngan teuing nu di imah mah teuing nu di imah henteu kita edam kita teu ripuh teuing cara baheula kolot kita alhamdulillah gitu da anak geus bararadag atuh da meureunana serek mikiran naon deui timbang keur dahar we unggul periheun gitu di alam dunia teh urang tengasaan hirup anu cara batur segala kecukupan hayang ieu cukup gitu hayang ieu aya kemeulina cara aing gitu hayang udud nganyuk teu meuli teu nganyuk ayeuna geus teu nganyuk meuli saparo saparo eta tuh saparo teh setengah bungkus gitu ari sabungkus sok terebeak aing mah ngarokok teh batur makan ngarokok teh sabungkus temen teh sabungkus sabatang ya gitu mang kadenya mangacai nah ngingetan urang we lah kade ngacapruk sok naon hobi segala rupa dilakonan teu naon gitu sok arek jadi YouTuber cenah ayeuna mah sok didoakeun kolot sok alhamdulillah tuh aing doakeun kolot jadi YouTuber jig kade pong pokok salat 5 waktu. Kapan kete ditanyaan teh da ku meureun geus paeh teh mawa naon atuh aya lain mawa amal-amalan ibadah mah cugan kita ditanyaan ku malaikat teh Mang Acai sabaraha subscriber maneh moal gitu manro buka saha pangeran anjeun kapan hari anu hayo mikiran bae konten mah dina sirahna teh
kan berenang ayo sapopoe nanti mikir aing isukan upload naon can bingung gitu ka mana jadi kepikiran teh YouTube we giliran ditanya man buka YouTube udah berpikir kayak gitu jadi pasti aya waktuna gitu dah mesin sibuk na orang ge aya diberi waktu pa Allah teh kita sholat berarti kita istirahat gitunya geus dahar geus ngudud aya waktu keur sholat kan ku aing dipake syuting nyangke jam 1 ke geus ieu jam 1 direct sholat apa batak atuh dapat terus hararees alasan setan ada emang mengacai tong poho sekolot gitu puperiheun hirup teu bisa cara batur di dunia teh sagala kecukupan gitu. Anu sagala kecukupan oge di dunia can tangtu di akhirat can tangtu da can aya nu ngasaannya cok ting saha cung nu geus ka akhirat acan kerek di alam barzah nomor awat teh kayaknya bisi gitu ya mengajaga bisi gitu dagis pugu pasti itu ai janji Allah mah moal sulaya di balik deui eta di kadinya peperiheun hirup teh cenah di dunia teh teu sagala kecukupan gitu kan atuh mikir-mikirkeun nyisihkeun gitu keur di akhirat da urang teh rek balik teh rek ka mana da urang teh asli kabeh teh orang akhirat gitu kade tong poho teh para gamer-gamer teh boleh konten gamer upload seberapa jam jos ayo siap lah tong poho anu sok salat heula mang nya insyaallah barokah lah ai salat mah da wajib gitu ulah ayeuna mikirkeun aing teh hayo we salat cenah giliran hayang dahar mah anggar we cenah aing kudu neangan sorangan sugan geus salat teh brut aya nasi padang da eta mah kewajiban atuh da teu meunang henteu ai masalah milik mah geus aya nu ngatur mesin hayo gawe isu ngojek jam 6 berangkat ngojek saged assalamualaikum kemana ngojek iya geus menang orderan siap sok ngojek jam 8 gawe setengah 5 teh balik ngojek deui balik jam 11 puting datang ka imah teh budak geus sarare ini ti imah budak sare keneh balik ka imah budak geus sarare deui sing diudag-udag kitu ge da geus aya takaran rasa kitu mah atuh da ya geus we meureuh tapi nya aya usaha mah kudu itu usaha mah nyemeureun keresep itu keresep ngojek tapi tong poho kade cenah cek si mamah oge kade waktuna salat heula keun da milik mah geus anu ngatur usaha kudu usaha mereka aing kieu ngacapruk kita keur usaha ieu teh neangan piu ngarang ke jadi 4.000 jam tayang keun ada aya nu ngalalajoan mah tong sieun si abang paling ge skateboard teh ngalalajoan puter terus ayo bang puter bang kan ku aing ge di dia ge diputer unggal poe aduh teuing
Itu ya merenang ai kolot mah mematahan teh dah bakat punya meren gitu ke anak ngalangke di akhirat teh kapanggih insyaallah aingnya doakeunnya kawan-kawan teman-teman doakeun aing lamun YouTube aing ieu di monet ya. Insyaallah aing kolot aing pemilikeun tasbih tah. Tasbih teh si eta si sangaran teh si Ardi. Tasbih hargana teh 2,5 juta dibeli ku aing tapi engke YouTube aing geus di monet heula. Ke YouTube geus di monet menang duit aya duit 2,5 juta belikeun karena tasbih ku aing tah. Pake naon dah kolot mah atuh dah dibere duitnya bere duit ge da keur naon atuh da keur meuli asal cukup keur dahar da geus teu hayang naon meureunna atuh da geus sagala keasaan ripuhna gitu keasaan teh giliran anakna geus gararawe geus we tinggal cicing gitu aing amatak lain aing dibere tasbih gitu mang tasbih kamari pada nempo cenah eta si eta aing teh alus eta mah lain tasbih geulang sih men cara-cara geurang gitu geulang tapi cenah geurang nanti tina ieu tina naon teh tina bahan mutiara hiji nate sabaraha akan datang nu BS-na cenah 15.000 lamun halusna sabaraha 27.000 jadi lamun dikali 100 teh 2.700.000 insyaallah doakeun mang aya keun we ngacapruk we heula ayeuna mah kitu tah insyaallah mah ke lamun geus menang duit tina YouTube tah doakeun matakan mahnya doakeun tah ngarah loba nu lalajo kajeun teu ngarti oge nu penting mah dilalajoan jadi anu ngalalajoan video ieu teh sarua jeung ngadoakeun ngarah ke urang meuli tasbih gitu keur kolot urang osok eta ge osok mamatahan ka urang cenah kada nyisihkeun cenah 1.000 sapoe gerakan ieu gerakan gebu jadi gerakan 1.000 sapoe keur naon keur ke bisi aya tukang menta-menta apa naon cenah surap eta tina duit eta asupkeun 1.000 sapoe jadi sabulan 30.000 ulah mikirkeun sabulan 1.000 we sapoe jadi kan aya kan meuli rokok kan gak filter sabungkus setengah gak filter setengah teh kan 8.000 aya pulang kan 1.000 tak asupkeun gitu matak meuli rokok teh saparo cek aing oge jadi aya pulangna pake gebu gerakan 1.000 sup asupkeun cing celengan anu ngamen bikeun tah ai dibelikeun udud sabungkus mah atuh da aya nu ngamen maaf bang cenah kitu kapadan itu aya tah anu menta-menta bikeun cenah berekeun kitu doakeun kitu mah lah aing meuli tanya kolot aing nah, kan aya di lemur mah kieu tah di lemur mah jadi saminggu teh bisa karena 3-4 kali aya wiridan acara wiridan gitu malam minggu eta geus puguh tah malam minggu mah pan di lemur aya ieu teh naon teh ngaranna teh komunitas bismillah jadi maca bismillah 1000 kali urang ge di lemur mah aktif urang aktif tapi giliran maca hees udah tunuh itu nu masare we cenah cek akang oge
kan asal lah ngagoler ngeluh kieu can nya atuh aya geus teu mah nya ngeluh we geus sare malam minggu malam Kamis ya mana malam Kamis teh odeuy malam Kamis malam Jumaah kepada kembang malam Sabtu di kaum Singaparna kayak istighosah kan malam istighosah malam Jumaah jarah Jumaah beurang jarah tapan meureun lamun tasbih teh kapake tah meureun tah pake nu murah mah da nya teu naon gitu sabarang mah timbang pake ngitung hungkul gitu tapi aing hayang teh boga ieu gitu jadi lamun leungit teh ka mana di teangan lain gitu jadi sugane gitu lah jadi kapakena teh lila gitu sakapake ai anu tina kai anu biasa mah meureunna tina kainya pan bukila hayo we kapan meureun digesek gitu digesek teh pan lecet gitu tah jadi giliran erek di imah teh erek wiridan teh lecet nempon lagi guys roream ai alus bukan semangat gitu meureun tah alus semangat gitu tah 1000 siap ayo jadi rek sare teh era gitu jadi mau dikeun istighosah nya malam minggu moal ini ti imah mau tasbih harga 2,5 juta jadi rek sare teh era gitu mang jadi teh fokus wiridan Bismillahirrahmanirrahim gitu jadi doakeun gitu lah insyaallah ke YouTube aing doakeun teh di monetnya barudak itu lagi jam 1 mudah-mudahan aya manfaatna anu tiasa kacana hapunten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.